Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sadayana. Tepangkeun abdi Anisa Azahra di kelas 12 MIPA 7 SMA 2 Bandung. Dina podcast ieu abdi sareng rerencangan abdi ti kalompok 3 bade ngadongeng kisah Si Kabayan. Wilujeng ngadangukeun dongeng Si Kabayan episode 1. Aya hiji lalaki di taneuh Pasundan dina mangsa kapungkur. Si Kabayan ngaranna. Manehna lalaki anu pangadulan nanging ngabogaan seueur uteuk. Seueur uteuk deui dirina cacak uteukna eta sering dianggo ngarojong pangadulanana. Si Kabayan atos rarabi nyiiteung wasta pamajikanna. Dina hiji dinten Si Kabayan dititah ku mitohana kanggo nyokot siput-siput serang. Si Kabayan ngalakonanana kalawan asal-asalan. Sanepina diserang, manehna henteu gera-giru nyokot siput-siput serang anu seueur aya di serang eta. Kalah ngan diuk-diuk di galengan serang. Lami diantos henteu balik wae, mitoha Si Kabayan oge nyusul ka serang. Reuas tah manehna mendakan Si Kabayan ngan diuk di galengan serang. "Kabayan, naon anu maneh pigawe? Naha maneh henteu gera-giru turun ka serang serta nyokot tutut-tutut eta?" Abah, abdi rempan turun ka serang, margi serang ieu jero pisan. Tingali bah, kitu jerona serang ieu dugi langit oge ketembong di jerona, walon Si Kabayan. Mitoha Si Kabayan keheul, manehna nyurungkeun Si Kabayan dugi minantuna eta labuh ka serang. Si Kabayan ngan ukur seri serangan siga anu henteu boga salah. Serang ieu deueut nya bah, cenah ku imut ngageluyu. Manehna oge saterasna nyokot siput-siput serang anu seueur aya di serang eta. Nah, cekep sakieu dongeng Si Kabayan kanggo episode kahiji. Panasaran pan kalakuan sapertos naon deui nu Si Kabayan lakukeun? Mangga arurang regepkeun dongengna di episode kedua. Saatos ieu abdi Anisa Azahra ngahaturkeun nuhun kasadayana anu tos bade ngadangukeun. Abdi nyuhunkeun hampura bisi aya kalepatan dina tutur kata. Hatur nuhun sadayana.